bener-bener ongkap pisan eta tarung teh. Heuh, eta tarung Patih Kalageni sareng Prabu Durakumala teh, Nyai Ratu. Iya kalah karasa meninggeung kieu. Eta rakyat siluman oge itu pabuliset kabur kitu Nyai Ratu. Cek si Ekek barang manehna anjog ka hiji tempat. Katempo si Ekek jeung Ratu Candrawati kaayaan di nagara siluman teh meuni mata ketir. Para rakyat siluman pabuliset kabur. Kaayaan inggeung wuki rongkah, sora pating jelegur, pating geleger, terus-terusan kadenge. Wewangunan raruntuhan kadenge meuni pating borobot, pating kedeblug. Pagalo jeung sora anu pating jerit, pating koceak. Si Ekek meuni teu sirikna nangkep memuntang kana leungeun Ratu Candrawati. Urang lalajonna di palid ditu bae juragan. Tuh di palid ditu mah rada lenglang. Moal bahaya teh ka juragan. Moal dugi katinggang raruntuhan wewangunan, cek Ratu Candrawati. Bari jeung teu loba omong deui kep bae narik leungeun si Ekek tuluy bersat bae ngabersat indit mulu ka salah sahiji tempat anu katempona lenglang. Ari Prabu Durakumala masih keneh tarung ragot jeung Patih Kalageni katempo duanana oge keur silih serang, silih tonjok, silih tajong. Perep jeung suku anu diaradu kadenge pating geleger, pating bledag. Jeleng Patih Kalageni boh Prabu Durakumala katempo laluncatan mundur. Tuluy parasan kuda-kuda deui. Udah ngajar. Si Kalageni teh geus teu bisa diantepkeun deui. Manehna bener-bener nangtang ka aing. Gerentas Prabu Durakumala bari panonna mencong seukeut ka Patih Kalageni anu geus siap-siap rek nyerang deui. Nah kalah molok kitu Durakumala. Sabar sugan si aku aing teh, cek Patih Kalageni nangtang bari jengoa. Untung harus bagus ya, cetek dulu sia ngelawan sia mah. Ilmu sia mah tacan satei kuku aing sia, cek Prabu Durakumala. Alah sia nu somong adigung mah Durakumala. Sugan sia rarasana asap ngajagona sia. Asa moal anu ngalehkeun sugan rarasan sia mah. Yeuh rasakeun serangan teh kula, cek Patih Kalageni. Bari jeleng luncat muruh ka Prabu Durakumala dan masih keneh nangtung teu jauh ti hareupeuna. Dua pereup ki Patih dilempeng kana dada Prabu Durakumala. Tapi Prabu Durakumala lain siluman atah. Manehna saeutik oge teu ngageserkeun awakna. Barang dua pereup ki Patih Kalageni tinggal sababaraha senti deui, kep ku Prabu Durakumala teh langsung didawel. Tuluy diangkat ka luhur diputerkeun dina saluhureun huluna. Rek dibantingkeun ka handap maksudna mah modal sia Kalageni, cek Prabu Durakumala bari muterkeun awak ki Patih Kalageni. Tapi Patih Kalageni oge teu bisa dianggap enteng. Bareng jeung awak mahina diputerkeun teh, dua suku ki Patih Kalageni teh langsung nyamber kana beuheung Prabu Durakumala. Tuluy dipake nyapit. Atuh awak Prabu Durakumala oge kabetot ku awak Patih Kalageni anu dibandingkeun kana taneuh. Jadi tungtung nama sarua teh banting. Ker saterus nama galungan deui, silih dengkek, silih banting, silih bebeutkeun. Kadenge sora pating gedeblug, pating bledag. Imbulkeun deui kaayaan inggeung anu pahara. Tatangkalan pating dorok-dorok rarubuh. Wawangunan pating borobot runtuh. Teu jauh ti eta tempat, si Ekek jeung Ratu Candrawati katempo keur narangtung lalajo. Si Ekek meuni gogodeg nempo kahebatan eta dua siluman anu keur tararung teh. Waduh, benernya lain beja deui kahebatan Prabu Durakumala jeung Patih Kalageni teh Nyai Ratu. Eta si oreng diwanana oge sarua kuatna, sarua rancegeusna. Mohon juragan, keun ayeuna mah coang lalajoanan baheula. Hayang nyaho sampai tararung eta dua siluman teh sampai ka mana? Nya kitu Nyai Ratu, kuring oge asa resep lalajo nu keur tararung teh, asa aya lalajoanan gratis. Kan ari kuring teh jadi ngarasa heran Nyai Ratu. Maksud heranna kunaon juragan? Kapan ari Patih Kalageni teh geus nyangking pusaka bayu geni. Nah atuh teu digunakeun nya. Nya pangeun eta si Patihna teh hoyong nguji heula kakuatan manehna sorangan. Engke ge, lamun geus kadese pasti digunakeun ku manehna oge juragan. Oh kitu, bener atuh meureun kitu mah. Lamun eta pusaka langsung digunakeun ke si Patih mah moal rame atuh tarung teh nya. Cek si Ekek Ratu Candrawati ngan saukur unggek. Tuluy duana manco deui lalajo Prabu Durakumala jeung Patih Kalageni anu masih keneh keur tararung. Malah katempona leuwih ragot deui.
Urang tunda heula sakedeung kayaan Prabu Durakumala jeung Patih Kalageni anu masih keneh keur tararung ragot. Kitu deui si Ekek jeung Ratu Candrawati anu ngalalajoanan ti kajauhan. Ayeuna mah balik deui heula nyaritakeun lalampahan Palebe anu lompat kabur balik deui ka Bimarah. Barang anjog ka dapur tempat Bimarah, Palebe langsung bae ngajoprak. Napas tengah egak, meureun bakat tingku capek-capena lantaran lompat sarta kertanaga teh. Bimarah heran nempo kaayaan Palebe kitu teh. Heh, Palebe, ari Palebe nanaaan si jalma ayan bae. Datang-datang langsung ngajoprak bae kitu. Cek Bimarah bari mencrong ka Palebe. Palebena can wakan imbalan, katempo keneh reng kapranjuk ngatur napasna. Bimarah ngomong deui, "Palebe, ari Palebe teh eling tante? Tatorek, nah ditanya teh cicing bae." "Aduh, Bimarah, cilaka euy. Cilaka Bimarah, cilaka." "Heueuh, cilaka teh, cilaka nah atuh. Aya naon? Sok ngomong ka bener." Tanya Bimarah deui, bangun teu sabar. Palebe tuluy nguniang hudang lalaunan, gek diuk sila. Ari napas nama katempo keneh ngaegak. "Aduh, kuring teh hampir-hampiran bae tiwas Bimarah. Untung bae masih salamet, masih keneh bisa kabur. Masih keneh panggih jeung Bimarah." "Heueuh, aya kajadian naon atuh? Sok ku atuh caritakeun." Cek Bimarah deui bangun ku kesel lantaran Palebena tacan keneh nyaritakeun naon anu kajadian. "Kieu caritana mah Bimarah," cek Palebe. Tuluy nama dedak-dak Palebe teh nyaritakeun kajadian tiba samimiti mahina indit rek napungan Prabu Durakumala sakumaha anu diparentahkeun ku Bimarah teh. Di mana Palebe teh harita di tengah jalan malah papanggih jeung siluman awewe anu mirapakeun awewe geulis. Sampai Palebe kagoda, tapi akhirna mah Palebe teh sieun lantaran wujud siluman teh malik deui ka nu aslina aplikasieun. Terus Palebe teh kabur sampai panggihna jeung Prabu Durakumala. Nepi ka harita Prabu Durakumala teh tarung jeung Patih Kalageni. Palebe kabur deui lantaran sieun kaleyak ku nu keur tararung. Tah kitu kajadian nama Bimarah, cek Palebe mungkas caritana. Ngadenge lalakon nu dicaritakeun ku Palebe, Bimarah teh kalah ngakeuheuseurean. "Heuheuh dede, jadi Palebe teh sampe ngalaman kagoda. Hampir indah jeung awewe bangsa siluman." "Ya Bimarah, hampir bae kuring teh kitu. Untung buru-buru katempo wujud aslina eta siluman teh goreng patut geuleuh atuh kuring teh sieun tuluy kabur. Tapi sigana teh siluman awewe teh terus bengudak-udak ka kuring, ngan kuringna kaburu anjog ka Prabu Durakumala." "Tah, mana oge karasa ayeuna mah Palebe. Mana ge ari jadi lalaki ya. Ulah jadi lalaki enyor, ulah mata karanjang. Ieu mah teh kaup aya awewe nu katempuna rada mencrang. Untung Palebe teh masih kena salamat. Teu sampe kaguna sita karomatan Palebe ku siluman." Cek Bimarah, "Ye, ari Bimarah batu sangsara kalah nyusirikeun. Atuh da bohongan sorangan eta mah kalakuan sorangan. Mana oge insap geura Palebe, geura insap. Keur mah geus kolot, boga pangkat lebay ongkoh. Ari banget goreng patut. Era atuh ku umur jeung pangkat Palebe." Cek Bimarah angger siga nu puas. "Nya atuh Bimarah, hampura kuring hampura. Nya geus kuring janji ti mimiti ayeuna mah moal deui. Kuring moal kagoda deui ku awewe nu lain salian ti Bimarah. Hi karep teuing bari oge. Kuring mah amit-amit teuing dibogohan ku Palebe. Kuriak kuring anu sakieu geulisna jadi kabawa goreng patut bae." Cek Bimarah, ari Bimarah ulah sok kitu atuh. Ka kuring teh keukeuh bae embung. Kapan kuring teh sakieu mah kasep lain. Yah, saan nyebut kasep ka Palebe moal aya. Kabeh ge pasti nyarbutna teh goreng patut. Tapi geus lah montong nyaritakeun heula nu kitu ayeuna mah. Ayeuna mah mending cuang nyamper heula ka Prabu Durakumala. Cuang lalajoanan mahina nu keur tarung. Palebe ngajanghok ngadenge kitu teh. "Beuh ari Bimarah, sok nyiar-nyiar bae picilakaeun. Embung anas kena kalayak bae bisa pejet apa kuring atuh Bimarah. Hi dasar barangan, dasar belat. Dasar boloho Palebe mah. Ya kuring mah rek lalajo Prabu Durakumala nu keur tarung teh. Lain ngan sakur padulalajo bae Palebe. Kuring mah geus boga rencana supaya urang teh bisa gawat-gawat balik ka alam manusia. Engke na Bimarah teh kumaha atuh?" Palebe penasaran. "Tah cek kuring oge dasar belat Palebe mah. Boloho teh diingu bae atuh. Yeuh Palebe dengekeun, lamun Prabu Durakumala tarungna eleh, urang geus moal boga harapan bisa balik di ka alam manusia. Lantaran lamun musuhna meunang, cantang tuh urang bisa salamet. Kumaha lamun urang teh tuluy di penjara lantaran dianggap antek-antekna Prabu Durakumala. Mending mun saukur di penjara, palebah diakan atah kumaha Palebe." "Atuh terus kumaha rencana Bimarah teh?"
Kumaha oge Prabu Durakumala kudu meunang palebe. Lamun perlu kurang bantuan Prabu Durakumalana. Palebe beuki ngahulang, Ari Bimar sok aya bae. Rek kumahan bantuan Prabu Durakumalana, musuhna oge sakti. Ari aing ngan pangawak manusia. Geuntes palebe bari ngahulang deui. Kumaha palebe? Karti teu? Geuning kala ngahulang atuh. Kuring mah asa bingung Bimar. Rek kumaha tuh urang ngabantuan Prabu Durakumalana? Geus ayeuna mah tuturkeun bae kuring. Urang kudu lalajo, lamun Prabu Durakumala cileureun atawa dina bahaya cuang bejaan. Kitu oge sarua urang teh bantuan. Lamun Prabu Durakumala nyahoeun ku urang dibantuan, Prabu Durakumala teh pasti bageur ka urang. Naon pamenta urang pasti diturutkeun. Da kuring mah apal atuh kana sifat Prabu Durakumala teh. Kumaha karti? Tapi kumaha lamun sabalikna Prabu Durakumala nu eleh? Atuh lamun eleh kali urang kabur, gampang atuh. Geus geuah tuturkeun kuring. Jadi lalaki teh ulah hepes meer atuh. Cek Bimar bari tuluy bae mah nama ngaleos indit. Geus teu nunggu deui jawaban ti palebe. Palebe masih kena ngahulang. Tapi teu lila main oge buru-buru udah Bimar tungtung nama. Tungguan atuh Bimar ulah ninggalkeun kuring. Cek palebe bari tuluy satengah lompat mudah Bimar sedangkeun Bimar nama teu ngaret deui ka palebe. Manehna mah jongjon bae leumpang. Cag urang tunda deui heula. Malik deui nyaritakeun kayaan Prabu Durakumalana anu masih keneh keur tarung ngalawan Patih Kalageni. Katampo eta dua siluman garagah teh masih keneh keur silih tonjok, silih tajong, silih banting. Sampai ka hiji waktu tenggelan Prabu Durakumala nenggel pisan kana dadak Patih Kalageni. Modar sia Kalageni, cek Prabu Durakumala. Bari ngahebatkeun peulupna nenggel kana iga burung Patih Kalageni. Patih Kalageni ngadayag dag ka tukang. Ku Prabu Durakumala teu diantepkeun. Prabu Durakumala loncat deui bari ngajejak awak Patih Kalageni. Kieu kebro dampal suku Prabu Durakumala keuna deui kana tarang Patih Kalageni. Tuh Patih Kalageni teh mending ngagubrak bari ngagoak. Tobat, cek Patih Kalageni. Awakna katempo nangkarak mengkang. Cek aing oge sia nanaonan. Ilmu sia sateu ku aing. Ayeuna sia moal dihampura di ku aing. Podaren sia ku aing. Cek Prabu Durakumala. Tuluy maena teh ngacilepung luncat ka luhur. Turna ditirepkeun. Dua sukuna anu jabrak teh rek dipaken nenjrag dada Patih Kalageni anu masih keneh keur nangkarak bengkang. Cia, modar sia Kalageni. Cek Prabu Durakumala bari luncat. Tapi lain oge Patih Kalageni lamun kudu eleh kitu bae mah. Warang suku Prabu Durakumala rek beunang pisan kana awakna. Patih Kalageni buru-buru ngagorentel ka kenca. Tapi awakna langsung muter, dua sukuna langsung dipake nyabat suku Prabu Durakumala anu kakarek nincak lemah. Budak koreang gubrak Prabu Durakumala oge langsung rabuh nangkarak bengkang. Korejat Patih Kalageni langsung korejat deui udang cideng ka tukang tuluy pasang kuda-kuda. Aing can ngarasa eleh sia Durakumala. Hayu sia teruskeun deui tarung jeung aing. Cek Patih Kalageni bari pasang kuda-kuda. Numpuk itu Prabu Durakumala oge buru-buru udang rengkenek main oge masang kuda-kuda. Lumayan oge sia ka bisa teh Kalageni, tapi sia tetep lain lawanan aing. Cek Prabu Durakumala. Satuluyna Prabu Durakumala teh nangtung panceg pasang kuda-kuda. Suku kenca dikaharepkeun suku katukang dua leungeunna nilep dina dada. Tuluy didorongkeun dua dalam peuleugeunna teh ka hareup. Modar sia Patih kurang ajar. Cek Prabu Durakumala bari ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Wush, dina dampal leungeun Prabu Durakumala ngablesat cahaya koneng nyewuk ngarah kana awak Patih Kalageni. Tapi Patih Kalageni oge teu cicingeun. Manehna buru-buru sarua ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Tina leungeun Patih Kalageni oge kaluar cahaya beureum. Eta dua cahaya satuluyna mah diaradu di Jamantara. Cilegur kadenge sora nu cilegur tarik pisan. Rieg kaayaan karasa inggeung deui. Patih Kalageni majleng sababaraha tumbak ka tukang kubrak nangkarak bengkang.
Tobat cek Patih Kalageni banyak landadana anu karasa eungap. Sedangkan Prabu Durakumala nama tetap katampotagen ngan suku kencakatuna ambles kana taneuh serepet bitis tina sungut jeung ilung Prabu Durakumala kaluar getih seger. Urang ajar teteh rateas oge si Kalageni teh aing nepi karana saeungap kieu teteh lain mah teu bisa dianggap enteng. Gerentas Prabu Durakumala di sajian pihak si Ekek meni olohok nyaksenan kejadian kitu teh ngan ari Ratu Candrawati nama tetep kalem bae teu aya reaksi naon-naon. Ratu Candrawati katempo manco neuteup ka Patih Kalageni jeung Prabu Durakumala anu keur tararung. Teh luhur oge elmuna dua siluman teh Nyai Ratu uing mah karek nyaksenan tarung sakitu rongkana mah cek si Ekek. Eta mah teh asan sabaraha juragan si Durakumala oge masih keneh gaduh bosenan langkung tijinya. Keun baeuna mah cong larionan heula. Sekek teu nyarita deui panonna mencrong seukeut ka Prabu Durakumala jeung Patih Kalageni anu katempo geus parasang kuda-kuda deui. Turuy duanana silih serang deui, silih tonjok, silih tajong, silih bebeutkeun. Sora diaduna peurup jeung peurup kadenge pating cilegur. Disusul ku sora anu pating gedebut silih bebeutkeun. Sampai ka hiji waktu Prabu Durakumala hasil ngalipaskeun di serangan. Tenggelan kencana keuna kana gaduh Patih Kalageni sampai ku tarik-tarikna Patih Kalageni teh menemak jelang jauh. Tobat cek Patih Kalageni bari awakna katempo majelang cedak nenggor kana tembok wewangunan borobot wewangunan teh langsung runtuh. Puru tembok wewangunan anu runtuh teh ninggangan kana awak Patih Kalageni sampai akhirna mah awak Patih Kalageni teh teu katempo deui ka kubur. Si Ekek anu nempo kajadian eta meni leuwas. Silakan Nyai Ratu, itu Patih Kalageni teh si orang gini ereh cek si Ekek bari panana mencong kapal bah reruntuhan wewangunan anu ngubur Patih Kalageni. Keun cong dibantuan ku abdi juragan tong salempang cek Ratu Candrawati bari manehna terus katampo muturkeun dua leungeunna tuluy diarahkeun ka palebah Patih Kalageni anu tadi kakubur ku tembok wewangunan teh. Tina dampal leungeun Ratu Candrawati teh keluar angin museur siga angin puyuh. Tembok wewangunan anu ngubur Patih Kalageni teh rabeng katiap ku angin. Breh katempo Patih Kalageni keur ngagoler awakna hampir pejet katindihan ku kurut wewangunan. Ari Ratu Candrawatina katempo peureum bari bibirna kunyem-kunyem. Si horeng Ratu Candrawati teh keur mere parentah ka Patih Kalageni tapi sorana ngan saukur kadenge ku Ki Patihna. Hudang Ki Patih sok guna-gunakeun ayeuna eta pusaka keuni bayu geuni teh kuat cangkalak eta Raja Siluman Durjana teh cek Ratu Candrawati ngan waktosna sep. Ieu dongeng karangan Primados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.